di parpol make Islam, padahal di jerona misina hanya sekedar untuk mengantarkan seseorang, padahal misina di organisasi hanya untuk mengantarkan, padahal misina hanya untuk golongan, padahal misina hanya untuk dunia. Baik karena agama. Nah ieu hilak bin hilak bin hilak bin hilak. Ta eta teh asup kana ayat ieu. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Tinggalkeun kumaneh wahai kiai jelema-jelema anu ngajadikeun agama sebagai lipstik doang, hanya sekadar di organisasi jangan gedean organisasi padahal napas Islam nama bohongan, hanya sekedar kegedean partai politik doang padahal di jero nama bohongan, jangan sekadar nganterkeun kana mansib, jangan sekadar nganterkeun kana riasah, hanya jadi kepemimpinan doang, hayang jadi menteri di parpol make Islam, hayang jadi presiden parpol make Islam, tah tinggalkan wadzaril ladzina takhadhu dinahum laiba walawa, tinggalkan ulah mimilu kos gitu, kecuali orang musyawarah kabehan yu urang nyieun partai politik napas Islam, siapkan ku urang sagala-gala, ulah aya semu-semu di dinya teh, tangan ku urang, jang pemimpin partaina saha, jang ketua saha, jang wakil saha, jang bendaharana saha, jang seksi kitu lain-lain sebagainya saha lu teger dina agamana dengan maksud kadanan urang revolusi ngerubah negara tidak demokrasi ka Al-Quran ka Islam atau minimal dek kasupkeun beberapa perda dek beberapa nilai-nilai Islam diasupkeun ku urang kadinya, siap urang mah di tengah-tengah demokrasi nu acak-acakan urang nyieun partai politik urang mah Islam bae, presiden mah deuk saha bae, nu penting urang mah kajungjung agama Islam, tah lamun aya kos kitu dukung. Lamun eueuh wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wala, tinggalkeun contoh kuari zaman petilu, waduh gambar nage Ka'bah pahara jasa, aduh hayang naon gitu ngaranna dipilih datang ke gambar nage Ka'bah, bagus lain lumayan teh, boh keur Ka'bah nu pertama oyag Indonesia, henteu goyang goyang mangke koma imah oyag-oyagan, wow suara P3 Soeharto datang ka ngeluh, mulailah nyian kekerasan supaya ulah dipilih atau supaya ulah menang, padahal geus setting sedemikian rupa ku Golkar, matak jahat biasa Golkar. Tetapi kapan eueuh misi Islam jadi bae. Presidennya tetap Soeharto, nyana dijaradikeun menteri dan lain sebagainya, urang rakyat atuh kieu bae sarua. Apakah aya hiji kitu nilai anu diasupkeun Islam kadinya ka undang-undang negara tuh teu aya. Boro-boro diasupkeun kemanusiaan yang adil dan beradab ge deuk dileungitkeun, henteu dipertahankeun eta teh kemanusiaan yang adil dan beradab, eta bae atuh perkuat teh aja eueuh eta sakitu sahengna petilu teh ganti ku ari mah ku bintang merosot, waduh salah ye penataan politik, gambarna bintang salah, naik deui petilu teh wabah deui geus jaho jerona teu beres, muncul deui PKB, muncul deui PNU, muncul deui berbagai partai-partai Islam, hayang Wahabi PKS, pilih ku sia PKS, moal usoli ka dituna, moal marhaba sia ka dituna, sing hade sia ulah sambarangan milih PKS dan ngacak-ngacak di Indonesia tatanan teh PKS. Pan cenah kieu nyaho aing cak Gus Dur, kadeleuna doang jenggotan bagus, sendal non gara-garana calanana kahandap, wow ongkos Sunni luar biasa, jero nama Wahabi meles-meles, maka kadeuleu bae kamari pas keur sidang kula di ditu teh di jerona aya bugil-bugilan, pada eta PKS eta nu kos gitu teh runtuh PKS, yes bohong berarti lamun dilaluhurna bae kos kitu komo kahandapna deuk ngomong naon sia, emang tiba heula ge teu bagus. Geus puguh partai FAN Muhammadiyah tama kos kitu mah urang geus teu asing deui, ngahiji di dinya jeung Persis. Ieu nu didukung ku NU PKB eueuh Gus Duran, atuh kan kamari ieu ge ngalawan jana ka Gus Dur.
dek nu mana deui pilihan urang ku ari mah geus engke mah urang mah ta sirana siratu mana atuh dukungan urang Golkar penjahat agama mah Golkar loba kiai nu tigesle ku Golkar baheula ieu mah kenyataan bae ulah kasinggung Golkar mun deuk balik bae ku ari keur ngaji kos kitu kaayaan Golkar mah P3 penuh tipuan dahsyat jasa nipuna PDI atuh tah manggeus kanyahoan ku urang henteu bau-bau acan ka agama bau ge henteu komo teu leumbah bau ge henteu ayo geus kumaha tuh emang di Indonesia mah kos kieu nah carita partai mah kos kieu di urang mah carita partai organisasi ku ari organisasi Muhammadiyah geus jelas aya organisasina kemudian atuh NU geus puguh aya organisasina ngan berangkatna doang nukur di omean berangkatna maknya organisasi NU ketuana bisa dibeli ku atut heran aing mah pancen adek ngaluhurkeun agama kok bisa dibeli ku atut konde bisa meuli atuh aing mah NU teh kumaha da ti luhur ieu teh anu kuari meunang ngabisikan presiden dibisiki nu ayeuna teh agil teh geus teu kudu nyaho ka jerona lebam kula mah nyaho jeung orang luhur jeung orang NU di luhur kunjungan ka imah dulur kula ngobrol kieu lah kiai cenah tah di jerona NU teh nu ngantak kajen teh nglawan saha bae sekalipun adina Gus Dur eleh bae lantaran geus ngabisiki naon hartina ulama khos eta di ditu panjang nangtukeun seorang pemimpin teh make ulama khos di NU mah tapi kos kitu kaayaanana nu mantak lamun urang memperhatikan memeh muktamar NU dipanggil heula ku presiden Agil Sirot menghadap heula sakitu ge cukup dina politik mah bu cenah kiai kula mah teu nyaho bagusan teu nyaho sia geus mendingan milu ulah geus kumaha ge geus sakitu bae kaayaanana keur acak-acakan ku ari ieu mah keur carita eueuh ceureuh kabeh ge di organisasi agama hanya jadi lipstik doang artina lipstik teh gincu jadi hartina gincu teh kieu biwir teh dibeureumman bo bagus amat barang kana cai hideung orang biwir sia geuneuk sial saguaing kadeuleuna beureum teh eta kos kitu agama ge kos kitu bagus yuk agama barang dikobrehkeun teh jerona sial geuneuk geus puguh parpol mah tah wari urang sikap urang kumaha nuturkeun ayat ieu di parpol geus eueuh agamaan di organisasi geuneuk agamana urang ku ari mah ngacukan ayat ieu sesuai jeung nu tadi dibacakeun wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa tinggalkeun ku anjeun partai-partai tinggalkeun ku anjeun organisasi-organisasi urang mah urang bae ngaminan bae geus silanan satungtung encan kadeuleu ku urang kandidat anu bener-bener napasna neuk ngabalikeun kana agama satungtung can aya ih salametkeun eta teh urang teh saruajeun transaksi per detik urang transaksi antara perintah jeung larangan pernapas orang teh keur transaksi perintah larangan kuari dibuktikan kurang nyolok orang teh eta teh bakal aya engke di akhirat bakal aya yai cek malaikat nun kulan ieu aya Golkar disolok ku yai naon dasarna yai Gusti Maha Uning lain uning geus dijabok ngaku sia abdi teh nek ngaluhurkeun agama melalui Golkar hasilna dibere mobil cek malaikat jabannya ya anak buah seret kana neraka seret kiai masuk Golkar diseret pasti jasa bae pokona aing mah geus pastikeun jasa lantaran tah ngacu ka ayat ieu la'iba walahwa zaril ladina tinggal eta teh lalagahan ngomong agama di Golkar teh lalagaan sedegeun urang titah ninggalkeun allazina takhadu dinahum la'iba walahwa anya teu kadenge ku cilisia aing mah keur ngajelaskeun ayat dengekeun ku cilisia khusus ka kiai aing mah geus khusus atuh komo ka sia ieu kan bener ieu mah keur carita ayat deuk ka mana lumpat aja kos kitu tafsiranana tuh ji supaya jelas ieu mah supaya jelas supaya nyaho bae bae kieu bertiga yai cek malaikat nun kula yai masuk bertiga sumuhun maksudna wow agama
beneran bener nyaho setengah naon bae atuh nu tilu di urusan bidang agama teh sugan aya hiji bae heula nilaina teu aya ajupan yai nyolok bae sekupi cek malaikat zamannya sarua seret nah, rada ke tengah ieu rada ka tengah Kiai PDI Yai ya nyaho teu partai PTI sanes nyaho deui abdi di dieu teh jerona maksudna rek naon eta teh rek ngaluhurkeun agama henteu tah mah henteu rek agama rek naon atuh rek kikituan bae lah ibawalah seret ieu mah jelas jasa ieu seret sareret kabeh aduh ieu mah geus lain di seret ka tengah teh melebes Ikir carita wazaril ladzina takhadhu dinahum deuleu kandidat nu bakal main di luhur jadi presiden nu bakal dianterkeun ku partai-partai ketua partaina aya eueuh anu henteu laibawalahwa artina laibawalahwa teh tadi teh ya liat tawassalu nyana nyieun cukang lantaran melalui agama akhdil manasib hayang pangkat wariasa hayang jadi pamimpin golabatil khosmi debat supaya menang jamil amwal ngarau kusiku hayang menang kekayaan saloba-lobana nah iyalah anu nasaruddin lidunya agama dipakekan da dunia kumaha wazaril ladzina takhadhu tinggal Masya Allah sing hade abeh ulah engke urang ulah salah ketika kitu di sidang jaga di Robul Jalil saurang mengkan ya Allah ieu timbangan urang di tengah dihisab gerokeun saurang jelema neureuleuh kabeh wah tuh kiai urang tuh coba kumaha tuh kiai urang tuh nu baheula make jubah teh tuh nu udeng-udengna gede teh iya coba dideuleuh ku urang horeng diseret cak anak buahna yai bae diseret ku urangnya aduh ngaringis jasa ieu ayat ya karim masyaallah eungap ieu si gade ieu teh kakarak memeh ieu teh memeh ayat perang geus ditaninggalkeun ngabalir untuk sementara kabelah ditu lamun bedegong bae terus perang lain kudu urang ditinggalkeun lain perang matak perang Kangjeng Nabi jihad fisabilillah yang urang kuari lantaran perang geus bae urang mah di jero imah bae magahan ngaji salat geus aya nu kumaha sumuhun nyanggakeun sadaya ngadoakeun beusi salah ieu beusi salah urang mah nyekeran Al-Qur'an mun aya nu nanya kiai kula kudu milih ka mana babari urang ngajawabna sia resepna ka mana kula mah ka Golkar nu mantak resep ka Golkar sia kunaon aya karasana urang tuh karasana ban kaganti bae cek janna teh tuh kumaha sia bae geus ka teu kudu nanya tuh kos kitu mah sia mun nanya mah encan kos kitu batur los ya kaditu geus teu kudu kumaha salametkeun yeuh tah ayat ieu tah awas ya pemilu nu bakal datang lamun sambarangan ieu kacaplok ku ayat ieu sia aing mah ngabejakeun doang ieu sia aduh mangkaning Haji Pudoli geus kontrak politiknya aduh lainnya na bae loba deui ngan teu kudu disebutkeun ngan nyana bae nu aya digigir Insyaallah wazaril ladzina takhadhu bolak-balik lagi mah beh asup ka jero jantung wazaril ladzina takhadhu dinahum laiba wa lahwa tinggalkeun ku anjeun Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai lalagaan jeung heureuyannana teh nyaeta nyembah patung atawa manehanana teh heureuyaan melalui agama padahal jang dunia tinggalkeun moal beres sukos kitu mah hiji panjang gini kita ceritanya cukup belas gitu wa gharratsumul hayatud dunya tinggalkeun jelema anu masih keneh cinta dunia
nu dunia nipu kamanehanana pajar langgeng di dunia sehingga di dunia teh mak bahasa Yunani teh mak ngarau kusiku cek urang Bandung mau tuh hese moal kumpul dia pakai ngarau mah kudu nama ieu mah kusiku atuh acak-acakan. Nah nu dideletingan sekedar kemewahan dunia bae hayang naik jabatan hayang tenar ke belah ditu nama hayang rarau dunia teh belah ditu nama hayang jadi bupati terus hayang jadi menteri geus jadi menteri engke bakal dibui buyeun loba jasa buyeun sabaraha miliar triliun teu kagok masyaallah. Iya tinggalkan jelema nu kos karitu cinta dunia mah. Komo lamun urang ningali dina kitab Tuan Syekh Abdul Qadir mah jalis cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Diuk maneh jeung hiji jelema nu nungtun maneh ka Allah. Tinggalkan jelema anu hese ditungtuna ka Allah atawa anu ngabilukeun maneh supaya cinta dunia. Tinggalkan moal beres ya hirup sia kos kitu mah. Kurang kumaha jelas Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitab Fathur Rabbani. Nah iya dua motif dua sifat manusia hiji nu ngalecehkeun kana Al-Qur'an jeung agama tinggalkan sementara lain berarti ditinggalkan terus ke ira-ira deui bere jangan. Nomor kedua jelema nu katipu ku dunia tinggalkeun heulanan lantaran moal beres jelema keur katipu ku dunia. Terlena ku dunia jabatan aya di aing pangkat aya di aing wilayah aya di aing kekawasan aya di aing dunia aya di aing Indonesia manu aing cekna sia mah ngontrak kabeh ge hayang awe nu mana bae siap nu mantep cenah mah ngizinan bae kana hotel sebab di jerona pagawean nyana teu kumaha tuh janyana nu sok umplang-ampleung ka hotel mah pusan pesen nu bule nu putih nu hidung sekaligus pesen hayang nyaho jerona kos kumaha nanti aya teu kudu jauh ke Jakarta aya dek dibangun mah hotel di dinya deukeut genjang aing tuh dak kabeh kos karar itu. Nah zaril ladzina takhadhu dina hiji jelema anu gitu ngaheureuikeun ka agama tinggalkan. Nomor kedua jelema anu cinta jasa kana dunia poho ka agama tinggalkeun. Mendak Kangjeng Nabi Isa teh Kangjeng Nabi Isa mah dua manusia anu anti jasa. Hiji jelema anti dunia, kedua jelema anti jabatan. Anti Kangjeng Nabi Isa. Teh eta mah geus anti bae dua manusia eta mah tah. Dua sosok tipe manusia. Hiji cinta dunia malaikeun Kangjeng Nabi Isa mah. Babaturan jeung nu kitu terus cenah mah ngadakwahan bae kudu babaturan mah. Kecuali nu ngadukung cak Kangjeng Nabi Isa, hartana dipake ngadukung jang agama, silahkan jeung aing babaturan. Satungtung teu pake ngadukung agama. Saing mah jamal kebal ge paeh cak Kangjeng Nabi Isa. Siap istimewa Kangjeng Nabi Isa. Nomor kedua cinta jabatan. Cinta wilayah. Dua. Mantap Kangjeng Nabi Isa teh pan pernah aya jelema hayang milu. Kan Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat, sajengkal ge teu boga. Dakwah teh dakwah baik per jam, per detik, per menit, per hari teu dakwah we Kangjeng Nabi Isa mah. Tapi tetep dicaci dimaki. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa pohara jasa aya jelema lolong usap cager asal iman ka Allah. Aya jelema lampang usap cager. Aya jelema lepra usap cager. Komo bangsa kutil mah tiup pop beres. Bangsa kutil, bangsa doton, babari tau geus kos kitu. Aya jelema batuk bae, aya naon ge? Ieu kula cenah batuk bae, tiup, ho. Coba kurang ya, batuk bae, tiup, ho. Aduh, manjur jasa, manjur kene tah ge. Ngan ku Kangjeng Nabi Isa manjur cager, ku si kiai eta mah bae, manjur kene tah ge. Teu hese deui. Ulah deui we ka dinya. Saketa hiji lalaki abdi bade nuturkeun Tuhan bae dakwah ulah cek Kangjeng Nabi Isa moal kuat dakwah jeung ka ulama sebab ulama Rasul
dibere mujizat anjeun moal kuat ulama anti dunia anti jabatan hiji we Allah moal kuat ulah milu henteu ulama neuk milu bae ulah henteu rek milu bae keukeuh amat hayu atuh tapi tetap dites ku Kangjeng Nabi Isa milu dakwah cenah ditukangkeun Kangjeng Nabi Isa wah mantep cek eta juga sapoe kadua poe kan lapar Kangjeng Nabi Isa meuli roti 3 meuli ngana roti 3 pas kebenaran geus aya 3 cek ka Kangjeng Nabi Isa kula salat heula Allahu akbar nyana juga tukang nu 3 teh dihakan hiji di dahar ku nya lep lurus beres aju nyana milu ngarendeng jeung Kangjeng Nabi Isa kos duh henteu pantah Allahu akbar nipu beres Kangjeng Nabi Isa salat nyana mah malah salat deui Allahu akbar ngaleuwihan Nabi emang sok kitu pugu jelema anu make lipstik mah sok ngaleuwihan guru geus beres ge cak Kangjeng Nabi Isa urang dahar ke kula 2 rakaat deui waduh cak Kangjeng Nabi Isa Allahu akbar beres karak ngahari cak Kangjeng Nabi Isa mana rotina ye tah pan 2 kamana hiji duka nyapan kula mau salat tadi puguh geus dahar ku nya bandan ka tukang nyana ngadahar roti blon teh coba eta ki Golkar teh kitu teh pokos heueuh cek Kangjeng Nabi Isa ieu 3 pan 3 ka mana ieu hiji deui iduka pan katingali ku tuan kula mau salat bae digigireun tuan padahal Kangjeng Nabi Isa mah pan jago jasa tuh boho zahiran wa batinan geus kadeuleu ya cek Kangjeng ieu tes ku aing sia guys, orang berangkat sajeroning berangkat Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun kieu hayang nyaho nu ngadahar roti hiji sahanya yang nu maling roti tadi saha cek Kangjeng Nabi Isa duka mun aya mah babuk bae geus cek hebat biasa ngomong hebat galeuwihan Kangjeng Nabi Isa mah pan tadi sakadar hayang nyaho nya mah babuk bae habak pan ngaleuwihan eta ngaranna eta kos kitu masyaallah berangkat deui sagasa berangkat terus lapar sagasa lapar cek Kangjeng Nabi Isa kieu tuh aya uncal tuh digerokeun ku Kangjeng Nabi Isa iya uncal tol nyamperkeun ka Kangjeng Nabi Isa mah ditepak dong ngegoler tepak deui asak menang manggal nyana ge molotot bae cak cenah hebat amat tuh tadi tuh kudu meuli roti cak cenah ieu kos kieu mah kayak meuli roti segala ieu mah hayang nyaho nu ngadahar nu hiji saha da mantak dikaluarkeun jajatan ge hayang nyaho kula ge hayang nyaho coba ku Gusti tebak coba saha tah mun setan mun jelema cak cenah teh ti kemabek lah eta teger keneh eta teger geus dilalagaku kitu ge teger keneh masyaallah cak Kangjeng Nabi Isa bener-bener ieu jelema tapi diangon bae heuh dahar beres dahar geus apa geus tepak deui hei tucal go udang deui geus berangkat cukup nyana tercengah kieu babu eta ilmu pohara eta ilmu luar biasa cak nyana teh bo paingan ditadawah orang yang boga ilmuna heueuh eta teh hayang nyaho nu ngadahar roti sahanya cek Kangjeng Nabi Isa tambai habak lah ulah diengkekeun kos kitu mah jago si boga ilmu eta ku tenang jasa bangun teu boga salah kayak gitu percis kos ge Golkar kok gitu teu boga salah nah kuari nyebrang model penyeberangan gede mun urang mah sadane gitu Cisadane eueuh jembatan nah ieu urang kudu nyebrang ka ditu cek Kangjeng Nabi Isa ieu tuh kula mah kumatuan bae atuh kula mah akeup ke naon cek cenah ayo guys Kangjeng Nabi Isa ditepak doang cai pak das cai teu oyag-oyagan cai lempang datang ke tengah ditanya nu ngadahar roti saha lamun ngaku salamet mun teu ngaku cek lamun teu ngaku oyag cair nyana ngahuleng we
ceknya ente bener ente duka tuh masa sugan nyaho anu ngadaharna ente berarti kajenting paeh moal ngaku